Ayo caji panas balik shopping teh. Yuk. Ngamur-ngamur duit teh. Tepikeun ka Yuk. beres. Panas juta ge genah. Tuh, kerek balik euy, Cih Haji Momoh euy, urang eta nya nu di arep-arep teh heuh. kan keur butuh duit Heeh, susuganan dibere atuh. Sieu mah da loba atuh duitna. Tapi bager teh di dinya geus rada kenal euy. Teuing urang cobaan lah. Urang coba, siap lah. Heeh nya. Bae lah ka era mah piceun euy. Ayo mumpung aya. Siap, mumpung. Ayo. Alhamdulillah neng capek geus eta mah. Tos balanya ieu teh. Meakeun duit. Aya si Ece geuningannya. Janji. Cok ari Tos di mana? Itu tos di mana? Tos balanya nya teh ieu budak mau duit 10 juta teh beak. Geuningan kuat Segala dibeli. Nya aku mah aing loba duit. Matak pas ka dieu aya tamu geuning aya ibu-ibu di dieu bade arisannya. Arisannya biasa, sareng ieu tos kumpul. Ieu tos ngahambur-hambur duit eta murah kali mah segala dibeli. Mau duit 10 juta tapi ka bawah 1 juta di mah beureum. Hebat itunya. Abi mah resep da loba duit teh. Resep ngurah-urah gitu. Di pasar baru mau pilih itu pilih ieu. Loba segala ge. Sugan aya euy, pasti aya di imah eta. Heeh. Bae urang ngomong. Assalamualaikum. Aya met. Heeh. Neng, si Ece aya teu? Aya dulu. Aya pang ngageroankeun atuh. Sedap. Kata tanya ieu cenah tamu. Yang pada naon? Sahanya ieu. Cih Haji. Abi Alhamdulillah cager teh gelo. abi teh kieu Cih Haji ka dieu teh. Abi teh priogi pisan artos ieu teh. Memanawian gitu Cih Haji mah pan seueur artos Wah. atuh. Ieu tes balanya teh Haji teh. Beak budak 10 juta. Ieu meulikeun kana material meureun. Duitna Da teu ageng Cih Haji. 500.000 we abi mah. walah duit mah loba Haji mah sok sentebanar. Pinjamkeun duit mah. Tapi pedit. Ujul mah beungar teh kieu. Aing minjem 500 oke. Urang mah loba duit. Mangan urang mah resep bae nempo-nempo ka jelema Allah mah. Mun marane teu urang resep ningalikeun teh. Tuh, ieu teh sesa shopping bieu duit mah. Jatuh, kumaha teh abi 500 we nginjem. Walah. Waktuna nginjemkeun duit eta mah waktuna usaha. Awak gede. Batak ulah hayang we nginjeman duit usaha. Saji ge loba duit usaha. Aing heuh dasar jelema pedit. Gas, Cih Haji nuhun. Di, Nginjem. Ya naonnya itu. Lain ongkoh itu haji, tapi naon geuningan kitu. Haji tapi pasti aku renjeng batur. Aslina ongkoh haji tapi kitu. Alhamdulillah. Aya naon nembe meni asarariwo gararande. Itu nu ngarinjem duit. Resep ai nginjem duit kanu bener mah tapi kanu teu bener mah da loba duit ge lebarnya. Padahal mah aur mah duit ai kanu bener mah. Daripada diaur-aur kitu mendingan dibere nginjem. Hoream dong saya cacat. Naha? Hoream loba duit ge tuh duit mah loba tuh. Tuh, komo kitu nya. Tuh. Biar teh Nah, bisa iya. jajan budak eta. Resiko sapoe dibere 1,5 juta masih kene dibere kene poe Jumat. Iya mah. Ayo nu bere Hayang nginjem naon? diberenya. Hayang emas teh kapake mas ge. Ayo mah teh emas. Hayang bahagia. Aduh, ya kamana ya barudak? Jam sakieu geus mararanto gitu ya. Aduh, barang ya loba kirimaneun. Lieur boga pegawe ya. Tela ka mana hiji deui ieu teh. Lagi. Ya, Cek kemana wae? ada apa bos? Kau tengok. Ada yang bisa saya bantu? Lu balik saya pagawean. Balik. Kiriman tinggal itu ke si kirim melakan itu ka Ayeuna bade dikirimkan. ka saha sia ngirim na ayeuna. Ka Cih Haji. Lain, Haji Kurdi heula kirim. Ya ta mobil ya. Mobil ieu jeung batako 2000. Ayeuna Ada gitu kusia. kadeng. Ayeuna, ayeuna. Nya ayeuna bade. Ya kuncina ya.
Yuk tuh kan itu tuh. Burus ya. Siap. Talapung aing. Edan boga pegawai teh ya. Bos. Naon? Coba. Ayo ongkosna mana tuh? Siap nih ongkos. Ini tuh di ongkosan. Lieur pegawai. Ya, yuk kali itu. Naon cepet? Mal ge mah ieu atuh. Sabaraha siap ya. Da kadinya kaji kuri deukeut cenah teh. Cikoy atuh kudu jajan mah kan. Alah ya. Lieur. Oh di hiji deh pegawainya ganekna ya. Lieur aing. Kocap deui. Asian balik dong aing kira sia. Mantap. Ayo Neng. Kemana? Ang balanya heula keusik ka si Haji Kismoy meuli bata. Di mana? Dek naon emang? Kok rek bangun deui aing mah loba duit. Jajan ini seblak naonnya, seblak tulang rusuk gitu. Beli, pengen seblak, ada seblak nggak? Katanya seblaknya campur ya. Pengen yang pedas, pisan sampai nusuk hati. Jelas. Bau bakok si Regi gimana? Bau ke. Coba lah. Assalamualaikum. Salam. Neng, Nyaca. Caji. Nyampur Caji. Terang kumina Pak Kismoy. Pakai sama tukang kesik sana. Sana boga teh Caci. Oh iya. Tuh paling ditu. Oh, berarti atuh Caji lepatnya Nengnya. Mohon Caji lebih teuing. Ya, itu nuhun ya Nengnya. Nah, ini galak ting ko nanyakeun. Amit aya jalan kitu. Oh, berarti iya. Iya naon Si kesikna? Kismoy, si Caci banget teh iya. Oh, iya nya. Eta loba di kesikna. Nya Neng. Nya. Berarti kudu ka dieu berarti. Oh, Hei. Halo, Cek. oh iya, aya butuh kesik. Kesik sabaraha kibik. Ya biasa kena Kismoy ante meuli teh loba lain kibikan. Kismoy ye. Aing teh haji. Sok kudu adab. Haji aing teh pamengara. Haji atuh. Tah kitu Haji kudu iya adab. sarua. Heeh. Ceuh haji. Haji Pak Haji. Yang beungarna ieu teh. Hayang pila nyieun. Tah, ieu Ayeuna rek bangun deui. Ade kabangun enak. Heeh. Ka dieu kira. Jadi ieu kesik teh nya pangsaena ieu kesik teh. Ya. Di mana-mana datang ka dieu apalah Haji Kismoy tukang kesik. Tah dekeun ieu tah. Ieu batakonya. Batako ieu meureun panghadena ede kabangun sakumaha. Yo, ngabangun teh urang teh teu lega. Lain Kumaha? saeutik teu lantaina, 8 lantai. Aduh. Wah edan. Kayak anjing ieu mah bawa ieu mah haji keplek. Nah, nyebutkeun bawa urang duit loba. Tuh di pasar baru ge urang keur ngabangun. Asli. Asli. Kan ieu urang bisi kakurangan urang rek nganyuk. Aduh, ari nganyuk mah da moal bisa caji euy. Urang mah ini kontan wae di kes-kesan. Tes-kesan geng ku aing dibayar ke transfer lah. Kumaha? Oko cah haji, tapi kana barang nganyuk. Nah, da urang duit mah loba, di ATM loba urang mah sigana we kantong eueuhan. Nya atuh kudu Tinggal ngagesek kes-kesan. ayeuna mah teu usum mah duit ayeuna mah. Gesek. Boleh, tapi bawa kes ke sini mah ya. Iya, Tidak sok. boleh kes. Tidak boleh nganyuk, kudu kes. Sok lah urang mah da loba duit mah. Oke, mah haji keplek sugan mah. Nya aja koplok di dinya anu koplok mah. Heeh, sok ku aing bere sabaraha truk kan pakai duit. Make duit sok. Heeh. Bisa lah. Sok Neng, bae. nyokot duit ke ATM neng. Duh, Percaya haji kalau kieu mah. gelo meureun gelo. Sabaraha kinta, sabaraha duitan tah kurang dibayar. 70 jutaan kabeh kumpitan. Anjing 70 jutaan mah dina mas aing loba keneh. Heeh, bae aing mah. Burung yang burung ke patut. Terus enek kumaha? Ya sok aya nyokot duit. Oh, neng, oh, duit ini, neng. Tah urang ke si kieu. Ku hade mah. Dalam Heeh.
kasih pangadena ieu teh. Kan mun linya ayeuna mere nganyuk sawareh kurang di Moal nganyuk moal. Kudu kes. anjing siapa kudu. Wah, aduh. Alam jada tah haji edan. Jabun telan hitu teh si goblok teh tah. Nyamun aing goblok.